Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang masih tiasa patepang deui sareng Kang Ibad Solihin. Oge alhamdulillah urang masih dipaparinan sehat walafiat. Alhamdulillah masih tiasa ngeusi dina ieu acara. Oge anu mudah-mudahan dina waktos ayeuna urang kedah tambih-tambih ilmu sareng mudah-mudahan sing aya manfaatna oge barokahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salamna kadunungan urang sadaya nyatana baginda alam nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge para keluargina, para sahabatna, oge tabiin tabiatna, oge urang selaku umatna anu pang mudah-mudahan urang sadayana sing diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke anu pang mudah-mudahan urang sadayana sing kenging syafaatul udma di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan ayeuna anu insyaallah sim kuring bade ngajelaskeun dina masalah sedekah. Kasabab kamari aya pesenan cenah, alhamdulillah ayeuna mesen cenah Kang, kumaha cenah coba pangterangkeun cenah dina masalah bab sedekah. Alhamdulillah dina waktu ayeuna urang insyaallah bade ngabeberkeun seetik lobana dina bab sedekah insyaallah. Ngan sabab dina keterangan para ulama, dina keterangan ulama nyata as-shadaqatu tardul bala. Sedekah bisa menjauhkan dari balai. Upami urang daek ngaluarkeun sedekah, itu insyaallah urang teh bakal dijauhkeun tina sagala balaina. Oge anu ngagaduhan panyawat insyaallah bakal diangkat panyawatna. Oge anu ngagaduhan hajat insyaallah bakal diijabah dina hajatna ku syariat urang daek sedekah. Tah jadi anu ngaranna sedekah teh tadi as-shadaqatu tardul bala. Sedekah itu bisa meninggalkan bala, menjauhkan balai. Jadi contoh saumpamana aya hiji jalmi arek mangkat ka pasar. Sebelum arek mangkat ka pasar terus ningali aya jalmi anak yatim atanapi jalmi teu mampu atawa bisa dibilang orang miskin. Nah, terus ya jangan orang miskin doang ya, tapi tetangga lah, misalkan aya tetangga budak leutik atawa jelema anu teu mampu. Nah, terus ku urang teh dibere sedekah. Walau kana qolilan sanajan cuman saeutik nya. Saeutik maksudna saeutik teh didinya nya 1000 lah, nya kasarna mah sanajan cuman 1000 atawa 2000 leutikna. Ya syukur-syukur gedena 5000 100.000. Lamun aya eta ge, lamun teu aya nya 1000 2000 pake meuli es mah. Tapi diniatan ku sedekah. Nah, eta jalma nu tadina bade berangkat ka pasar teh, da sabab dina harita, dina poean harita, dina catetan anu aya dina lauhul mahfuz teh nya atanapi dina takdir teh ditakdirkeun bahwa eta jalma teh arek cilaka ku sabab anjeunna samemeh berangkat ka pasar teh nya mere sedekah ka hiji jalma sanajan cuman 1000 2000 leutikna. Terus begitu berangkat di perjalanan teh nu tadina eta si jalma arek cilaka, arek neunggar atanapi arek kamusibahan, akhirna ku Allah nya ku Allah tardul bala, jadi dijauhkeun tina balaina. Jadi dia ku Allah teh dihindari jadi henteu tulus musibahna. Malahan aya deui bisa ngubaran ka jalma anu ngagaduhan panyawat. Aya hiji cerita. Ceritana kieu. Aya jalmi boga penyakit jantung. Geus bertahun-tahun teu cager-cager. Malahan semakin hari malah semakin parah. Akhirna eta si jalmi teh nekat dioperasi. Pas dioperasi di Indonesia eueuh nu sanggup nya. Dioperasi di Indonesia teu sanggup. Dokter eueuh nu sanggup. Akhirna cenah lamun aya hiji-hijina jalan supaya selamat maka kudu dioperasi di luar negeri. Ngan biayana ratusan juta. Akhirna meureunanda sabab jalmi boga teh eta jalma anu ngagodohan penyakit jantung cek dokter teh ditunggu selama 1 bulan.
ditunggu selama 1 bulan. Jadi jadwal dioperasi teh 1 bulan. Jadi 1 bulan pemberangkatan ke luar negeri. Akhirnya merenang dina saminggu pertama ceritana gancang ceritana balik. Begitu balik dina saminggu pertama ayah hiji jalmi pakir atanapi jalmi anu teboga, jalmi anu ngemis. Eta jalmi pakir teh jalmi nu ngemis teh jalmi tu pinta-penta. Ku anjeuna katingalina asa karunya. Da ku aya rasa karunya awalna. Ku aya rasa karunya ningali jalmi anu pinta-penta. Terus ku anjeuna teh meureunna da urang teh hirup di dunia harta loba. Sedangkan orang senajan harta na loba tapi orang teh boga panyawat berat. Senajan harta loba ge tapi boga panyawat berat. Nyata jantung teh. Akhirna eta si jalmi teh meureunnan nya lamunan orang maot ge da angger eta harta moal dibawa-bawa. Coba we urang diberekeun ngaluarkeun 100.000 mah teu nyaah. Terus jelma anu menta-menta teh dibere nya digeruan heula. Terus eta jalma anu menta-menta teh digeruan ku anjeunna teh, "Hei, Bi," lamun ibu-ibu teh manya, "Hei Bi, ka dieu ge Bi." Ya, akhirna si ibu-ibu eta teh datang meureun ka anjeunna, nyamperkeun ka anjeunna, terusna ku anjeunna dibere 100.000. Dibere 100.000, akhirna dina seminggu eta teh anjeunna ngarasakeun perubahan. Ku syariat daek sodakoh atanapi mere kahiji jalmi pakir jalmi anu pinta-penta mere 100.000 gitu. Tapi eta untuk penta-penta malah dibere gitu ngahaja dibere lah dipanggil. Da dibere 100.000 teh akhirnya dina saminggu teh penyakit jantung teh asa aya perubahan. Asa sadang ngeunaheun gitu da biasa na semakin hari semakin parah, tapi kunaon sanggeus mere duit 100.000 mah malah agak ngeunaheun. Akhirna dina mingguan kadua anjeunna mere baraha? Mere 1 juta. Ya. Nah, dina mingguan kadua teh mere 1 juta. Teh sabab manehna ngarasa teu nyaah-nyaah mere 1 juta ge. Teh sabab tadi anu saminggu geus kalewat mere 100.000 geus aya perubahan. Coba mere 1 juta. Pas begitu mere 1 juta, akhirna dina saminggu berikutna teh mah aya perubahan. Semakin teu karasa eta penyakit jantung teh. Pas begitu saminggu katiluna dipanggil deui, dibere deui tah 10 juta. Geus dibere 10 juta dina mingguan katilu anjeunna nepi ka sabulan, da sabulan kan 4 minggunya. Tadina nepi ka sabulan anjeunna teh geus bener-bener teu ngarasakeun nyeri jantung. Nya mungkin cager bener lah gitu. Akhirna dina sabulan teh pas arek berangkat anjeunna teh nungguan cenah mana eta jalmi teh nya anu sok diberean wae ku urang teh geuning teu datang-datang. Nah pas kitu manehna meureunan kasabab waktuna berangkat, waktuna arek dioperasi, berangkatlah ke luar negeri. Begitu berangkat ke luar negeri dicek ku dokter, cek dokter teh ari anjeun boga panyawat naon, boga panyawat jantung dokter. Terus datang ka dia arek naon? Arek dioperasi naon? Nah, jantungna orang jantungna sehat cenah. Jadi cek dokter teh jantungna sehat gitu. Beraku dokter nya eta aya nu dirasa teh dina jantungna. Pugun teu karasa cenah ayeuna mah sadang ngeunaheun. Berarti anjeun teh ayeuna geus bener pulih deui gitu. Jadi geus teu aya penyakit jantung. Kok maneh bisa aneh? Anehna kunaon? Mana berobat di mana bisa cager gitu? Orang teu berobat ke mana-mana, cek eta nu ngagaduhan penyakit jantung. Kok bisa cager kunaon? Coba ceritakeun sejarahna kunaon? Urang ge duka kunaon? Ngan cuman sainget urang teh cenah. Dina mingguan pertama sanggeus urang di dokter di ditu titah ka luar negeri teh nunggu sabulan. Dina minggu pertama urang teh mere ka jalmi anu menta-menta mere 100.000. Sanggeus 100.000, tadina seminggu kadua teh orang teh asa sadang ngeunaheun. Da kusabab sadang ngeunaheun ngitung-ngitung urang nanda syukur, nah urang teh mere deui ka jelema eta teh 1 juta. Geus mere 1 juta,
dina mingguan katilu teh malah tambah ngeunaheun deui. Akhirna urang kapanggih deui dina minggu katilu kurang teh dibere deui baraha 10 juta. Nah dibere 10 juta malahan nepi ka ayeuna teh urang bener-bener pulih, bener-bener cager, teu karasa sama sekali. Nah pos begitu anjeunna balik di luar negeri, nu tadi narek dioperasi ke luar negeri, akhirnya balik. Pas begitu balik, amprok deui jeung jalmi nu tadi sok dibere sodakoh teh ya, ayeuna ditambahan deui nu tadina 100, terus nambah 1 juta, 10 juta. Jadi anjeunna ngaluarkeun duit teu tanggung-tanggung. Naon sababna? Da sabab anu karasa dina awakna teh emang bener-bener pulih. Da lamun misalkan pake bayar ka dokter dina rumah sakit, lamunan dibedah atau napi dioperasi, eta lebih-lebih tina 100 juta mungkin 1 triliun mungkin gitu. Nah terus tapi maksud eta mah cuman aya dina hiji ceritaan anu entos kealaman ngan dina sodako eta sanes kangge jalmi nu menta-menta wungkul, tetapi nyaloba temennya kahiji meureun di anak yatim, di fakir miskin nya, di para asatid nya, eta wajib oge di sodako. Terus di eta nan diniatan di sodako dina amil da tempatna meureun di amil biasana ya. Terus di masjid, di musola, di pesantren nya, naon deui ka santri tah ka santri anu keur thalabul ilmi da sodako ya, sodakohan eta dibiayaan gitu ya. Nah mantak loba lah dina jalurna sodako. Malahan aya deui nya dina keutamaan sodako teh nya, dina keutamaan urang daek sodako eta ganjaranana bakal ngocor ke alam kubur. Teh sabab dina keterangan nya, amal-amalan anu ngocor ke alam kubur, anu bakal ngocor ke alam kubur nyata aya 3 perkara. Di antarana nu kahijina as-sodaqatul jariyah. Nyata sodakoh jariyah. Ari sodako mah teu kudu ageng, leutik nu penting ikhlas. Komo agengna kitu, lamun ageng eta leuwih hade ganjaranana, leuwih hade ganjaranana. Ulah era ku leutikna tapi urang kudu bener-bener ikhlas. Jeung ulah sombong dina gedena, ulah agul dina gede ku lobana, tapi dina hate urang ria jeung kusabab era jeung hayang katingali ku batur. Nah, jadi didinya to usahakeun urang teh dina sedekah teh bener-bener ikhlas. Arek gedena, arek leutikna, sing penting ikhlas karena Allah Ta'ala. Contoh urang dina leutikna. Misalkan orang teh jadi jalmi beunghar, amin. Ya mudah-mudahan jadi doa tah. Sabab al-kalamu minad doa, ucapan itu adalah doa. Mudah-mudahan we ngadoakeun walaupun doa sorangan. Nanti sebab janji Allah ud'uni pastajib lakum. Menta anjeun ka urang pasti bakal mere ka anjeun. Eta janji Allah. Beda jeung urang, ari urang mana lamun dipentaan wae ku hiji jalma asan teh malah dekel, malah kesel. Ari Allah mah teu. Ketika dipentaan wae teh malah seneng, malah resep. Urang kembali deui kana bab sedekah. Ketika urang seumpamana urang teh jadi jalmi gaduh atanapi jalmi beunghar. Terus urang aya hiji musola, aya hiji masjid, hiji pasantren anu keur dibangun. Saumpamana urang di dinya teh nyumbang naon anu dibutuhkeunana teuing semen, duka pasirna, duka batana, duka balokna, duka gendengna nya atanapi keramik jeung sajabana misalkan gitunya. Seumpamana urang dina salah sahijina, seumpamana misalkan dina bata seumpamana. Begitu orang ngirimkeun bata ka eta masjid, terus teu lami kemudian seumpamana orang teh dicandak ku Allah. Dicandak ke Allah dalam arti kembali ke kudratna Allah. Nah, begitu orang ditinggu ku Allah dicandak nyawana, orang balik ke panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu orang dikubur di alam kubur, teta anu disodakohkeun ku urang di masjid, bata anu disodakohkeun ku urang di masjid eta, selagi masih berdiri, selagi masih dipake, selagi masih dimanfaatkeun, selagi masih nangtung, selagi masih nempel di eta masjid, maka eta ganjaranana terus ngocor ke alam kubur. Moal putus ganjaranana. Tah, hikmahna urang sedekah teh. Amat komo deui anu ngawakapkeun lahan musola, lahan masjid, lahan wakaf dina pake pesantrennya,
pakai majelis ta'lim, pakai dina kahadean, eta luar biasa. Ganjarana selalu ngocor ke alam kubur. Ngan cuman ulah dineko-neko, nya. Ulah dineko-neko ikhlas karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, eta di antara ganjaran anu bakal ngocor ke alam kubur teh nu kahijina di antara tadi teh ya as-shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Terus nu kaduana walidun soleh, anu ngagaduhan anak soleh. Nah, lamun jalmi anu ngagaduhan anak soleh, ketika orang tuana pupus, eta ganjarana ngocor terus. Ya, ngocor terus. Selalu didoakeun ku anakna. Terus. Mantak beruntung lamunan orang ngagaduhan putra atanapi putri dilebetkeun ka pasantren. Ya, mantak sok mangga ka para bapa atanapi ka para ibu sadarek sadayana di mana wae ayana upami gaduh murang kalih putra atanapi putrina hayuh urang sami-sami dorong, urang sami-sami anterkeun eta murang kalih teh ka pasantren ka pak kiai nya. Da sabab lamun urang geus dijadikeun eta jalmi santri, lamun geus jadi jalmi nu saleh anu manfaat ilmu barokah nya, manfaatul barokah, maka eta kolotna lamun misalkan pupus ninggalkeun di alam dunia, ganjarana ngocor terus ke alam kubur. Kudu bangga boga murang kalih anu dipasantrenkeun. Insyaallah mudah-mudahan anu murang kalih na ka pasantren didoakeun ku urang sararea, mudah-mudahan sing janten jalmi anu berguna bagi nusa bangsa jeung agamana, oge anu pangmudah-mudahan sing kenging ilmu anu manfaat tur barokah, oge anu pangmudah-mudahan bisa nyalametkeun ka ibu ramana di akhirat dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras nu katiluna nyaeta ilman nafi'an, ilmu anu bermanfaat. Ketika orang boga murang kalih anu tadi entos di pasantrenkeun, anu dianterkeun ka pak kiai, ka ustad-ustad terdekatnya, jadi tidak harus ke pesantren wungkul. Kalau misalkan teu mampu, loba ayeuna pesantren-pesantren terdekat anu gratis atanapi pengajian lembur sami keneh. Ya, di pengajian lembur ge alif lempeng, di pesantrennya alif lempeng. Moal aya bedana moal sarua. Nu dimaksud ilmu anu manfaat teh nyata lain berarti jadi kiai, lain berarti santrina loba, lain berarti santrina ribuan, lain. Nu dimaksud ilmu anu bermanfaat teh nyata seeutik lobana ilmu dimanfaatkeun. Saumpamana urang boga ilmu doa makan. Tah, dina doa makan teh setiap makan urang dibaca terus, tah eta ngaranna manfaat. Nah mantak ka ibu rama nya didinya upami gaduh murang kalih anu masih alit keneh sok papagahan dina masalah doa-doana nya, dina masalah kahadeanan akhlakul karimahna dipabagahan. Nah mudah-mudahan sing janten jalmi anu ngagaduhan ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu ngaran manfaatnya syukur-syukur manfaat pikeun anjeunna sorangan, pikeun dirina sorangan, atunya syukur-syukur deui manfaat pikeun batur ongkoh. Nah gitu. Jadi sakitu we heula nya Qasim abdi hapunten pisan. Dina cariosan abdi upami teh aya kelepatan, utami teh mah aya nu kaceletot, aya kasalahan, hapunten nu saageng-agengna ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.